Nyapuan buri imah emak pas ngendong dinu emak. Nah jadi ceritanya barudak ieu usim hujan kada lekudar ya imah emak aing almarhum dak ieu bala-bala teuing atuh laju ieu dak ku aing disapuan najan geus eueuh indung ge dak ku teu baretah pan nya ai ku bala-bala teuing mah komo mun keur hirup keneh indung aing mah dak jelema na pan rajin risihan teh laju kudu bersih bae. Ieu mah ngeun aya ade aing doang atuh dak pan ade aing teu kauru ku anakna bae ogoan. Laju ieu aing memeh balik dak atuh bebersih heula jalumayan nya ieu nyangsangkeun tanaga tah kada lekudar ya ieu pipirna nya heuh jait ta ieu pandang daunan sagala naon nyampruk budak ieu ka imah dasar mah imah buruk. Atuh ja imahna pan jauh ka batur kantun katatangkalan sakurilingna laju ieu kana runtah madak babari jasa babari kaloba. Deuleu kapan ieu tangkal cau atuh ruka pandak ngahareupan ka imah uyuhan ku teu nindih imah ge jamanna ting ngebor lamun eta mah sika nindih imah. Atuh dak nya ieu pipirna ge tuku bala padahalna mah mun tamah kirana bari ditebang ngeun aing mah dak atuh mopo dak ai ku loba-loba teuing mah deuleu sakurilingna ieu kapan nya runtah nya jukut. Laju ieu aing mending nyapuan bae heula kumarah teuing budak jukut namah nya atuh ja deuleu pan dinu ledok oge pandak runtah nyayeg-nyayeg mangka pan deuleu becek-becek teuing mah atuh ai teu disapuan kumaha nya dak atuh ai disapuan deuleu kudara dia ngaracak kadoang kieu. Atuh garila aing mah ieu ngeun tabae komo budak nya mun henteu disapukeun atuh leuwih-leuwih ti garila jasa.